jadi kumaha perusahaan teh menurun. Salam. Cuk. Yuk. Ya perusahaan teh kumaha menurun ya. Nu di Sukabumi bangkrut, nu di Bogor bangkrut. Piraku ieu di Nagro gerek bangkrut. Aya naon tuh pamandor? Udah satu acana Pak, ieu teh aya kalalayan anu gawe. Nu gawe naon ieu teh? Semenjak si Abah eureun jadi hese deui ngaturun. Abang mana? Bau karolin? Nya Pak, Eureun kunaon atuh? duka da tos sabulan terlambat poe. Duh. Tah. Bulan Pak. Coba pengagawan ke si tukang parkir sa, acun din. Ya Pak. Aya nama uruskeun lah anu di Bogor, bete parah teh. Siapa? Aduh. Biar. Assalamualaikum Pak. Salam. Yuk di luhur, ngararewa. Hari mana apal Bah Ukar? Apa Pak? Di mana apal? Di mana itu tukang gedung? Coba pangagorankeun tak ka dieu. Ya Pak. Ayo nanya. Gunon, Bah Ukar teh make eureun atuh. Assalamualaikum. Salam. Yuk Pak, di luhur. Hari Abah teu damang sanes. Ante, Nah teu damal atuh Bah. iya wes teh hayang melarian sampingan. Hari Abah teh kurang kene sanes gajina. Ya, iya sebut kurang mah nya kurang, Pak. Oke, ku saya ditambahan. Ayeuna gaji Abah saminggu 6,5. Batur ngan 600. Kurang kene, Pak. Kurang kene nya. 700 lah. Kumaha tuh Paknya? Seueur ieu geuning aya naon pepeseran teh. 7,5. Bingung, Pak. 800 nya Bah. Ayeuna damel deui. Kena sanes ge. Aya sih, Pak, teh sakitu mah. 8,5 lah Bah. Kumaha tuh nya, Pak? Abdi oge di dieu jadi big boss saminggu ngan 800. Bade ngalih ya, Pak, kanu sanes. Tong atuh Bah. Abah di dieu jasana atos ageng. Ayeuna mah 800 lah. Sarua istri saya. Kami hande atuh pas alik mah. Ayeuna Abah hayang leuwih ti saya. Saya oge big boss ngan 800 seminggu. Abah leuwih ti saya. Jabatanna naon atuh? Hayang Abah naon? Abah di dieu jasana atos gede. Di zaman abdi leutik keneh. Abah atos damel nepi ka abdi diangkat jadi big boss. Abah hayangna sabaraha krah? Eta nimbang aya mending keramen aya gaji teh aya juta-jutaan. Ayeuna Abah digaji saminggu ku saya 1,5 juta. Kumaha arek? Mun sakitu mah abang mah isukan page to Pak. Ayeuna ge bade damel deui. Mangga atuh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ari si Abah teh kumaha? Biar.